Eh, eh. Kemana sih Aing teh? Eh. Saya salah si teteh. Assalamualaikum. Iya teh dicai. Oh, dicai. Oh, dicai. Nih getol wae kieu gegerok nih. Teh. Aya naon teh ka dieu? Tumben. Ah, henteu hayang we atuh ka dieu pan boga adi di dieu. Hayu atuh teh urang ka jero heula teh. Heuh pan geuning eta geroheun ge masih kene aya santai we. Heeh jeung atuh teteh ti heula ka imah da ai ieu sakeutik deui. Nek dibereskeun heula. Heuh atuh teteh tunggu di ditu nya. Di urang. Nah kalau dipipir lain ka jero atuh. Geuleuhnya di imah jelema teu boga mah putrak batrek. Ah, henteu geunah we ngangin tiis geuning di dieu mah. Heeh atuh hayu urang ka jero. Cai heula kita nya teh. Bae teh kudu da teteh mah moal lila. Oh, nah aya naon atuh ieu teh? Lain nah bener saling teh ngajual motor. Heeh teh, nah apal ti saha? Aya we ngadenge beja nah saripuku mah hirup saling ayeuna nepi ka motor anu ti bapa ge dijual. Ah, kieu we teh. Yang biasa yang bakal hirup sapopoe. Ngan ari kamari mah ngajual motor teh keur butuh duit gede, yang ongkos aa rek init deui gawe. Sesana we jeung abi jeung kahirupan sapopoe meme si aa ngawesel. Nah lain ngomong ka teteh, pan seling teh boga lanceuk. Nyari hate teteh mah ngadenge beja adi nepi ka ngajual motor keur beuker hirup. Nangis teh nganggap lanceuk seling ka teteh. Lain kitu teh. Tadina abi mah mau ngaririweuh kana jadi dulur. Nah seling teh inget cek bapa baheula kumaha. Pan urang teh dulur. Lamun aya dulur kasusahan teh kudu dibantuan. Kudu silih tulungan. Ya teteh ya rezeki saeutik keur saling. Hek pingkiran deui mah lamun aya nanang teh ngomong ka teteh. Sakirana ku teteh bisa dibantuan pasti dibantuan.